Emang tulituna gitu. Jangan. Cai naon mang ieu mang? Coba. Ah, mah. Jadi udah namanya. Jadi udah bagong lah heuh. Keong Tenarima ya. Yang di udah go ustad. Udah kena udah ustad deh. Mararosan. Ah, tolong mang dah. Dua. Badi. Angin kan euy. Baju sia ka mana gitu. Baju murah tadi atur sopan. Senal orang tinggalun. Mang juga asup angin ya mang deh. Kucing. Aing penting nganyang. Barang euy. Cahaya. Tuh enggak apa udah mang Junet. Yang niscager ieu teh. Main lingung kieu. Niscager ader nganyang heuh. Cager saya. Anjir barang jadi mah penting di anyangan yeuh berangkatlah. Sadaqallahul azim. Tah, dinten wengi ayeuna saha nu teu hadir? Iqbal Kang. Salian Iqbal sa? Seueuran. Seueuran. Tah, ieu masalah anu dinten tadi sore. Didin. Tadi nanaonan sore kumaha caritana eta? Teman di Parab Kang. Di Parab. Iya. Tah ieu aya sangkut pautna teh sareng Iqbal. Iqbal di Parab tuh. Tuh. Mungkin mah kudu rada hati-hati. Go. Mungkin kudu tiasa ngawas Didin kade. Pemi ngawas teh mun tiasa mah sareng nanaon teh. Ya Kang. Kade tong kaca canak anjeun ge. Tah, bisa hoyong terang mah sacaclak cai mabok anu matak ngamabokeun teh 40 poe mau ditarima salatna. Ayeuna geus tadi aya kana sabaraha botol eut di Parab? 3 botol. 3. Tah, enak kasebut 3 botol sabaraha caclak tah? Seueur. Heeh. Meureun kumaha tah sabaraha puluh tahun meureun tah teu ditarima salatna? Nami Kang. Mungkin mah kudu waspada nya. Kumaha geura lamun terangeun ayeuna kolot mamah bapak? Kang dicorekan. Heeh. Mungkin mah kedah waspadanya. Pigo, mungkin mah bimbing kade bisi kacanak dikasau kaba-kaba. Nya. Kade pigo di kacanak. Moal Kang di Matara. Moal taranya.
kumaha teh nya sing saling bisa jaga satu sama lain. Tah ayeuna mah didin uwihnya mungkin uwihna tara salat tobat eta ge lamun didin yang dihampura ka Allah. Erek ngahaja rek teu dihaja aing ngaranna mabok mah da matak ngalieurkeun kana otak jeung matak pokona mah doraka we mabok teh. Ya. Tah nama hukuman kanggo didin da emang didin anu diparabna wayahna we namanya hukumana nulis surat Al-Baqarah sasurat. Anu bener Kang ieu. Bener pokona mah wengi ayeuna kudu beres aing ini kempelkeun pigo kade baturan nyalina bisi teh disalin ke Ya Kang. Komat pamih teu dikerjakeun dihukum di anjing. Kumaha lamun kabawakeun deui? Ya entong atuh pira aku ka bawa deui aya mah tos diwartosan sacaclak cimabok teh 40 poe eta teh ditarima salat pira ku hayang deui diparab meureun hayang maneh mah meureun eta mah. Nah, ini mah geura aruy hakobongnya. Nah, kin pamitos di kobong kade hilat nyalin surat Al-Baqarah sasurat teh nya. Igo kade rencangan didin jadi nanti ditulis mungkin suratna. Karena mah kitu geura aruy hakobongnya kade tong simpang di didin kade kabawakeun di kaparab sagala sih. Jika na bakal ade da Kang. Entong atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita kok Yuk. ampun asalnya kau bang Emang mau yang diajakan mabuk teh kenapa tuh? teka aja kerhilap bos Ya gila. udah dingnya tapi aya setan dah ngaku udah inum din jangan Jangan di nama tak kagok yang orang nak beli. siu itu lah tuh Kagok sebotol yang orang nak beli. nyak lah banyak maksudnya jadi kita nyalin kieu pun nyasa putin dia siu ketenulungan acan Jadi tanang ayung kok. yang bantuan atau sayat mampun mau juga nulis gitu turun Wayah mau ya teman. Dan bukan bukan mana. kagak kema ajakan mabuk sih Wayang yang. eta cek urang mah nya nu barudak mabuk teh ameh naon we Ini senangnya beneran. pada menghasilkan duit henteu nya nu aya dicarekan ku akang meureun geus digariskeun dicarekan meureun nya aya we hirup teh ampun